Ayo baik, dia boga duhan lain. Aya, kurang pilihan bes di itu mayu. Oke, daripada nganggur yuk. Aing kemana rok kebetulan aduh gitu. Cuma aing ke HP rok. Wih, jam sur tuh. Jangan. Wih, sur, ranjit deh yuk. Ih, dari datang di pulau yang gergalau. Allah, mending turun kami ayo. Kemana? Ke sawah, aduh kan. Sama orang ngalangan dana yuk. Kita buka dugan gitu. Aya dugan sih di sawah teh sama Sayu ge. Ayo. Dan kumai jauh pegawaian kia si bos. Ayah kabar sekarang dia. Nyawa eta bos can ngabar-ngabaran. Bukan dia, cina dia eta. Sering itu juga jangan selalu begitu di bulan puasa aja harga nanti sugan baik itu ya mereda naik gitu ya. Oh, jasi tanam dia apa iya cina. Penting teh ngomong. Lumayan baik itu orangnya gitu daripada nganggur orang ngalan juga nih si bos gitu kan. Bos mana ya Sugan baik ya datang kabar sama jaya. Waktu itu lagi. bos tenang ya. Kalau boleh datang si bos mah. Gimana sih? Sugan baik itu. Woi, jangan tata si bos. Bos. Ya saya ayo kumalin gitu ayo penyen pananggung kene yo. Lain barang budak di Jakarta geus kabeakan dugan cenah nelpon tadi. Tampar aya. Tahu enggak ya? Geus saya ge urang hari aya mah. Oke. Berangkat. Saya berangkat. Kira aku mau ngopi-ngopi asan rok ngadu Geus. lulus meureun aing gila. Kade urang geus ngaladugan karek kopi. Oke, Mau beli kopi sama bos tuh. aing pananggung nyeun dia. Itu ngasih stuari. Mana kok na bos yo? Dugan diri tulis di tongan can. Barang dia lu tadi mah bos aing sararang naongan lagi kemana? Dak ieu deh, kabar kana ya. Nongan kan ngalah doang. Atuh si ieu jeung si Rijal jauh kabar kana yang ngelakon gitu. Lain bana mah budak ya di Jakarta nelponan bae. Iya. Alhamdulillah sih kan ya. Ya soalnya HP-nya sih ya rada error. Nyake kana budak ini. Budak ini namanya. Woi, asik jadi si Yono tuh. Woi, Sugiono keren ya. Biasa aing tertandur dia gimana ban ewe. Sampo kali wah ya waduh. Puisi teh ampun. Oi, dari ya. Kadari coba ya. Oi. Kadari ya coba. Bantuan aing. Waduh. Kata ya. Kita laduan heula ka itu tuh. Tong gua deh. Lu ya. Ayo. Oh, gara kadari itu nang kaladugan. Mah di mana batang na? Pasaulah maling bae ta aya di girangan dia. Girangan sawah.
Gereng ala bae kan itu. Aing dugaan mah. Moal mantuan aing gitu. Pura bae kami kaladuan heula itu tuh. Pura bae mah. Gimana? Sayo. Nah. Aya dalari ya hore kanan guys, kemana-mana ya. Kemana? Ya saya nekala dugan bebaturan tak panas-panas kieu ngadugan ngeunah yo. Wow. Oh, geus ari kitu mah nu hareup nu ngadugan bisik ieu, bisik ragag. Pae bala. Kasia nyumpakeun aing siga kitu. Oh, geus saya kadila ya. Dugan tak. Oh. Ala besi. bae. Keranane ta. Biasa keur istirahat terus maju aduh. Maju ke sawah, sawah adalah candik tanduran ya. Lieur kana ulu ge lieur. Udah modal geus beak ya. Sawah kan angsang racan ya waduh. Pusing duit geus beak. Pamaji sekarang yang main iya jajan. Pusing kana ulu ge. Cara teu ari teh ilu di urang kali tu ayo. Kurangan tenaga ya han tiluan doang urang ya. Dugan. Dugan biasa. Bos kurang anak buah ieu barang nama. Itu. Ieu golok mas mawa ieu. Saya ayo. Kada ngedauk bae ngajaga gidinya dong capek unggul. Hayang menang 1000 hulu ieu kaburit teh kabuat. Wow. Didinya tah. Jakir lebaran maru rayun sugan teh kitu nya. Urang marahan. Oh nya. Oke hari kitu bawa do. Ayo siap ya. Jangan terus pagawe tadi ya. Sawah incan ditanduran. Oh, geus lumayan lah jeung modal sawah saya. Tangan dia seutik-seutik ya lumayan ya. Lumayan ya. Ayo, kompet ayo. Budak lumayan juga ada sarang-sarang juga deh. Oh, geus hari-hari mah ayo. Lumayan oke ya. Lumayan. Itu lah tuh kayak ngalah lain naon. Kurang mah gampang orang ieu tadi diomongan kana jelema. Ada urang ngalah di mana sih ya? Ah, juga lupa kita. Mana dia? Tah. Eta. Oh, saya coba tong. Bisa teh kan. Iya besi. Ih, gapain ge mah. Itu Bisa kira. Geus geura. Ngana. Terus kaluhur. Geus kitu bae mun. Mayai. Hei mam, loba ngana nang 5 mah. Ala be ala, loba. Oke siap. Gimana bos? Tuh badi itu. Oh, iya kebon namanya nya. Iya, blok di kebon mah. Tapi heula leubet bos sih, bos. Oh, lumayan ya. Mana jauhan gitu. Wow. Wow, eta juga aja. Bogana tuh datang tuh. Masih bawa bapak aing ge. Aing dia udah lobaan. Moal tah masaha. Kalau beul nyelak kayu udah. Lain. Nyaho sabar eta. Budak panjangkeun tong bet. Ya lah ibarat nama ja. Dilatek deui. Jadi sebuahan gitu. Ayo teh cita saya tangga dugan di dinya. Ya kan bawa bapak aing. Kan aing teh ngomong tah, kan teu dugan ieu panang usul naon. Kan ieu bawa bapak aing. Bukan ieu geus digade ieu. Waduh, dia ulah ala dugan bae ieu. Maling ya maling. Waduh. El sade di luhur dah lu. Di luhur. Turun dia, oi. Oi, iya coba turun. Ayo malah dugan bae dia. Ih, sakit tuh. Yo mah boga bebaturan. Aduh, baturan saha dia deui. Ayo. Dugan mesti ada kebilangan. Woi. Turun dia. Ya boy, turun dia. Turun dia deh. Dia olahan dia. Bos aing tadi mau mobil tadi juga teriak udah dari bangsat doang. Turun. Turun dia. Eta lintahan dia.
sah tadi. Ya, bukan naik gitu. Turun. Gua mana gua, Bos? Kebeunang. Yo, geus mah aya kayak Hei, dusun kebukan mata ya bang. Bukan meta. Bukan mata bos. ulah kade ulah makan kade bos. Kurang tanyaan lah ya. Kita emang iya oh bukan mana tapi kan mesti korok wae. Iya deh nurut bae deh dia. Ingat tuh nyaho, naon tadi. Tanya heula kada apa-apa nah ulah masang ala bae. Mana ya kalung tadi kalung. Polo si Jamsur suun aing membukana gitu aing. Video ku aing dia yo. Woi, naon yang video segala yo. Bukti dia malingkungan Malingkungan. Aing diajakan ku blok doang Sarap tadi. bae dia ge beunang kebejan budaknya kayak ulah sekali-kali deh gitu dia. Nya sik dilaporkeun ku aing dia. nya kayak kurang budak di gebugan tak. Bolon budak. Terus kumaha sih Mang Meta? Mau pesan udang dari gebugan. Baik. Waduh. Terus kumaha ieu? Aduh. Surang balik bayu. Kemana jalanna? Halat buri bayu. Ayo. Ikan dia budak ka ditu tuh. Budak bae lamun teu sampai budak dia bawa ka dia. Lamun teu dia paling polisi. Mau ke koin dilikan kayak